bawa kawe seisangan ngan ibu pun dan tingali ngisangna caroge ece. Apa sebab ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesahna. Sakali deui ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesahna. Coba ngisang lalaki nutara ngaji dicomotan Kang Edan sugan tuh. Aya ngisang lalaki disintrekan tek 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 hang teh potong ka nyai mah. Kola para rinu pasantren kosong besar. Wallahu alam di tahun-tahun yang akan datang umat Islam di muka bumi ieu teu ngerek kumaha jadina sabab calon pikiayeun geus arareut 1000 kali punten nyalain nyaram sakola tapi ulah leungit kasaimbangan. Leungit kasaimbangan tong hara geuning jelema lang layangan semua ngapung komo jelema. Duh, ari ngadaftarkeun budak ka sakola mah geuning tas salat Isya ceng indungna. Bapana isukan ngadaftarkeun budak ka SMP teh ku ieu kumaneh? Kumaneh wae ngerek nempo cai dang dan setengah genepnya Kang. Make arok luhureun tuur leheung mun murus seueul di deureuna ge. Noloh dompet sameter bade ka mana teh? Apaan bade ngadaftarkeun budak ka SMP? Alus, memang kitu kuduna rasa tanggung jawab jeung akan uji budak, tapi ulah leungit kasaimbangan Kang. Jisim kuring boga barudak ayat 20 manu didaftarkan 10 11 ketang kamari amprok yang bapana di tengah sawah haj bejana budak dek di ditu hege haj nyerenkeun we nya burung sugan mapikeun budak di tengah sawah ulah sok kitu teh teresep urang mah ete budak teh ka mana tara katingali apan sakola di mana di Bandung apan sawal bake digadekeun sakola naon kakarak S1 rek nepikeun ka S naon S nong alus rasa tanggung jawab jeung akan budak tapi ulah leungit kasaimbangan ete murang kali teh di mana tara katingali tama nganggur masantren burung sugan tama nganggur hadirin kaum muslimin ya kieu Kang perbedaanana lamun budak urang di sakola keun unggul balik di sakola gubrak ka masyarakat ladang sakolana dipake nu akibatna bener alus budak urang di pasantren keun balik di pasantren gubrak ka masyarakat ladang masantrenna dipake nu akibatna soleh. Nah beda kitu bener jeung soleh atuh tanyakeun ka santri sakur soleh mah tang tu bener tapi teu sakur bener soleh da loba nu bener tapi teu soleh. Contoh urang hirup di alam dunia malebahan adat sunnah lamun urang rek mah ka imah cek sunnah kumaha punten bener cek sunnah lumpat ka Jawa orang Jawa rek mah ka imah kula nuwun sampurasun bener cek orang Jawa lumpat ke Jakarta orang Jakarta rek mah ka imah permisi bang bener cek orang Jakarta lumpat ke Amerika orang Amerika rek mah ka imah everybody bener cek orang Amerika tapi cek soleh rek di Amerika Jakarta Sunda Jawa ngaran nyemah ka imah satu assalamualaikum itu soleh. Hadirin kaum muslimin budak soleh mah di dunia mata kabungahkeun kanu jadi inu bapana jelas-jelas akhirat bakal nyapaatan kanu jadi inu bapana itu. Hadirin kaum muslimin di mana-mana geus soleh katakrib balik boga akal para sepuh sadayana emut aing keur aya dina jagat saha yakin keur aya dina jagat Allah kudu kumaha ya kudu ibadah. Naon ibadahna sakakuduan nu aya dina agama Islam laksanakeun lobana genepa hiji susuci 2 salat 3 zakat 4 puasa kalimah mungahiji genep jihad susuci Pak timimiti abdas lamun urang rek ningali kana abdas na sahabat Kangjeng Rasul Pak Sayyidina Ali masa tacan nganclemkeun 2 dampal panangan kana cira raina beureum geuneuk era sieun wuduna teu ditarima ku Gusti Allah pan urang mah wudu main habak-habak lain cek ulama sunat wudu teh nyaharep ka kiblat pan urang mah kumagogna nagog kawetan wudu ka kaler wudu ka kiblat kabeneran ya urang mah. Andaikan jelema boga penyakit beser jeung boson diatur ku ulama beser ngompol wae boson itu wae wuduna kedah tos trongkokol dur bedug gorokadan pamegeuteulah Kang nyana kantong rek kantong saparapat rek kantong setengah kantong 1 kilo ngecelakana minang salatna lila kantong 1 kilo atuh bisi modal bawa kawe seisangan ngan ibu pun dan tingali ngisangna caroge ece. Apa sebab ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesahna. Sakali deui ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesahna. Coba ngisang lalaki nutara ngaji dicomotan Kang Edan sugan tuh. Aya ngisang lalaki disintrekan tek 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 hang teh potong ka nyai mah. Aya ngisang lalaki nutara ngaji diadu-adu kana takal mahuni. Iya, hayang teh dicacoh hileud ka nyai mah. Mata kudu ngaji
geus isangan asupkeun kantong set beungeut ku karet tong tarik teuing bisi genteng set teras wuduna ulah nawaitu nawaitu istibahati salat. Jadi ka masjid Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim celak alhamdulillahirabbil alamin celak kadeweh modal nyaeta ieu mah euceuk nu beserna euceuk mah tong di kantongan manya ku kantong lauk kunaon atuh ku bubututan we dedetan set model lalaki kangnya boson tong dilakbanan tapi sih muruput ngan salat lamun di masjid tong panghareupeun atuh ngebek beureun ka tukang tuh satu susuci dua salat katilu zakat hadirin kaum muslimin sakabeh umat Islam wajib zakat selain daripada zakat fitrah jawaban teh henteu sabab zakat ngabutuhkeun dua syarat satu hawal kadua nisab kita Islam hawal henteu nisab henteu teu kudu zakat minta zakat saja ka batur Yesus suci dua salat zakat 4 puasa kalima munggah haji ya Allah mudah-mudahan khusus orang nu ngariung di tempat khusus Bapak Hajat mudah-mudahan dipaparina nasib angkat jarah katana suci amin kali dia ya Allah mudah-mudahan khusus orang nu ngariung di tempat khusus Bapak Mamat sakeluargi mudah-mudahan dipaparina nasib angkat jarah katana suci amin loba nu hayangna amin rempeg nanti baheula amin ayeuna bung henteu sia teh Kang abdi kapungkur keur di pasantren jang cek guru lamun maneh hayang tereh ka Mekah dawamkeun shalawat Ibrahim sapeting 70 hiji cek izin kuring teh kangajengan sabaraha peuting hantam macan ka Mekah macan terus atanapi surat Al-Hajj nya ceu atanapi surat Ibrahim dawamkeun atanapi surat tanah jeung surat imah jual pergu teh ka Mekah kanya lah ngan balik kayak si pos rona meureun euy eueuh deui pangbungah-bungahna taruseun ka Kang Haji begitu ningali Ka'bah ieu ku aing nu di kiblatan ti lemur teh torojo cek Kangjeng Rasul di mana jelema ningali Ka'bah mata kiparatan kana dosa pan aing mah teu kabedag ka Mekahna ge tapi ganjaran ningali Ka'bah hayang gampang tingali beungeut salaki tingali beungeut pamajikan matak abdi mah sok sanjan bari geus ka Mekah Kang balik ceramah jam sabar sok silih polohok we aing mah ngomong tara jeung majikan teh kieu eta tah cek kitu tah tingali ka salaki teh cek salaki kena eta make molohok wae eta asa goreng patut ayeuna ulah kitu dina Ka'bah aya hajar aswad hiji batu meunang enak di surga sunat nyiumna lamun bisa coplok 70 dosa tina wak urang pan aing mah teu kabedag ka Mekahna ge tapi ganjaran nyium hajar aswad hayang gampang cium tarang salaki cium tarang pamajikan kacipta salakina balik di sawahnya euy Kang kadeukeun hajar aswad muah pangset hadirin kaum muslimin kagenep jihad isukan urang bakal balik ka mana bakal mulih ka jati mulang ka asal rupku padung rup kelemah maut ngaranna innallaha la yanduru ila sawarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Allah teu ningali bentuk tubuh manusia Allah teu ningali pangkat jeung kadudukan manusia nu ditingali ku Allah hate jeung pagawean manusia hate jeung pagawean manusia ditarima ku Gusti Allah surga menantinya hate jeung pagawean manusia teu ditarima ku Gusti Allah neraka pangbarikanana naudzubillahi min dzalik sakali dia hadirin kaum muslimin ya panganten urang doakeun ku urang sadaya Allah sing dipupul ku rahmat sareng pangampura Allah Subhanahu wa taala ihwatul muslimin menurut pengetahuan umum lamun nampak patwa pituah beja jeung carita ti jalma langkung tina sajam saparapat sok modal daripada modal cek ajengan cek kiai cek santi lamun ngaji peuting teuing mata kaberangan salat subuh goreng ngaji dengan tanyakeun ka ajengan aing bisa wadul katilu cek adat cek lamun nu baceo geus jerat jerot ciduh nu ngadengekeun geus heuai 13 eta teh geus eueuh kasaimbangan kudu buru-buru eureun buru-buru atuh ece geura harareuy kaopat ke kondang-kandang sohor teu sohor mahal murah di kampung di kota da baca mah dua Kang hiji salajengna wah lila keneh eta mah kadua rupina sakedalap cekap cag urang tunda di hanyuang siang urang teuneun di haneuleum sieum pargi nyokot pulangkeun
mudah-mudahan cariusan simkuring akur jeung paribasa saponok-ponok narokrak tang tu aya gunana mudah-mudahan we ti kawit tugikeun kahir cariusan simkuring sing ngandung maslahat manfaat barokah khusus kaji simkuring umum ka urang sadayana ditutupi ka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara